anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren nggak sekolah? Otaknya blek ki. Waduh, pondok aing penampungan nu kare. Mondok. Sanunya manfaatan sih, iya bener tuh. Waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa, harus diladenin. Terus supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah. Nu bodoh, nu idiot. Anu otak rada miring. Kolot anu geus diusir ku pamajikanana. Ayo geus. Dek maju kumaha agama jeung mondok teh nu karintu mah lulu. Nu sampurnaan. Kudu da ge ye anak aing pinter ye, anak aing cerdas, anak aing hebat. Ieu mah ieu di pesantren kan abe agama maju kan bagus. Ieu mah lain sesa mah lulu. Ngan geus masalah. Geus masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu. Sanunya manfaat. Kalau mah inget bae Yon 203 anakna teh rada kurang bagus zaman Abah. Nu kahiji nu kadua baragus jalan di abri nu hiji mah kos kitu tah. Beja ka Abah ini mau santren-santren aja sini cek Abah teh. Enggak di dia menang 4 tahun 5 tahun. Azanna jadi bagus, baca Quran jadi bagus. Baliklah nyana. Wallahualam poho ta urang manangan Yon 203 jatake. Terus akhirnya di masjid bae imaman azan kapake dulur-dulur dan ujara di lepnan segala naon nanya kanyana nu kapang boncit teh. Asal naon minta doana futiu. Je rahasia Allah. Bebe jaga alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumadi padahal mah kurang sampurna tadi na ieu rahasia Allah seperti eta kan aku na ikhlas sebodoh geus daratan ka di kumaha tanda kumaha ayo geus pokona entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teh nyaho santri mah kos kitu kayak wari datang isuk balik pugu santri ibu ditanya teh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe basa etikan lamun urang kurang terdidik emang teu panas lamun urang teu terdidik si kiaina lamun nyalateun mah diberes 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil buah ambo loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu santri masyaallah nek lebaran nek puasa kiriman samping ti nu sugih teh babagi sabaraha coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ieu cenah aya 1.300 jaloba Masya Allah orang usul deui jata tadi naroba bener saya menelah mente 1.400 bagikeun bener be AKB bahkan aya kurang isuk ta gorong-gorong dak ta bersihan kan deuk puasa ye ayo coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar kumaha coba amun teu sabar buah geus arasak deuk diala ka mana buah aing aduh budak siapa urang lamun teu dididik ka kumaha kitu geus milikna meureunana kabeh ngan asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng mendak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau masantren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah sama santri mendek masantren karak nyana nanyakeun kelas da kumaha mayarna mau nyantren enggak usah tanya moal kajawab hese ngajawab kecuali di pesantren ayeuna nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese si santri mah insyaallah kadeulina luca lece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongtron ge daek-daek henteu cenah santri mah kos kitu atuh
tapi barang balik deh, masya Allah. Tad padahal tilok ngaji di komongna nggak diutadkeun urang lembur nyana ge mun digak puluh goblok aing diutad. Santri mah kos gitu ngelehkeun dokter Andes ngelehkeun dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri cenah hadiah ye ngaran-ngaran nyana ge dijurahateun mah seuri bae sial aing ge tilok ngaji sebenarnya. Santri bagus gitu geus tampil di masyarakat. Allah kan nomere berkat ikhlas ngaji nata tadi. Nanya nyanakan ka guruna kieu cenah kula di lembur dibutuh naon tuh. Hiji jadi imam, kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam. Terus. Jeung kalau mental mau sing berani ayo terus beranikeun. Sapira ngomong nya anak ieu nu ngalaksanakeun mah. Atuh. Ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah sholawat ku percaya Allah kan ngere ih santri fokus itu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh ka deuleunan giliran aya nu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu teu milu cek cenah teh karasa geus sia tah ora jaritakeun santri malah anggeus tuh eta teh nu sok inget santri cak guruna teh cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ka jeung bukan di catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ya kan nu Badung sebab batupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh ieu pasti ya kan jadi hukum dieksekusi ya geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirna kan seluruh pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus bisi dek dipanggilan maksudna dek dibere nasihat apa diusir saha nu dek ngusir teh kiai eta di catatan taman dek didoakeun tengah peuting weh puguhnya anak datang ka dieu ge di imahna Badung sugan rada deres saha nu ngusir atuh we dek didoakeun tengah peuting pado cak lurahna atuh aing bae atuh cak cenah salah terka ka kiai da kiai batas tahajud Allahu akbar nu mana karena nu Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we ulah Badung teuing ngadoakeun kiai doh ternyata 10 tahun kaharep kiai diondang ka hiji daerah lain kiai na lurahna teh lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh sia ieu buka santri siapa baheula Badung jasa di kobong nyawa ingin teu ngarti cek jere gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting doa ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung na mah tah maku nafsuna bae tuh kan temantak nu Baradung jare di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantak nu jara di kiai teh nu Baradung bae mantan tungtung nama aja nama santri Baradung bae kitu da eta doa ge lain diusir tuh salahan mantak makarti moal kaharti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 eksit sebab maksudna lain dek ngadidik duit pondok Badung kajen lah soal betaheun bae guys Yai sendal be aku nyana kunaon dipalingan be sendal naon sendal cepit lah sendal jepit ieu geus kajeun teh meuli deui bae beres kan pondok mah masalah tak eta kahirupan santri payustara tu taklimun jadid Badung teh ya berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid make pendidikan anyar
lain disetrap-setrap hukum mah dek dididik anjing ge nu tataneun geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sakali dua kali ulah main jeger-jeger bae didik kurang taklimun jadid kan ngeurang neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipangnyieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ih kana ngabangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna yo datang ka teu wani apa yustara tu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja deh jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri koreng ribut melulu si raja teh atuh komo ka anak incuna jangan lagi ribut bae asal incu datang kadinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh dibere pemandangan berantem anak mah awas asana piring 12 poe ieu abah jeung emah ribut deui bae aduh geus kanyahoan tah ulah kitu urang keribut ye pemajikan jeung salah keribut tak datang anak tahan ku urang biasa we urang ngusapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deui kunaon sia ribut kodo aya ribut kodo tolol payustaratu talibun jadid lamun ngakal-ngakal boroan ngakal barangna haram tapi ieu kudu aya taklimun jadid pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikanna mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kabelah dituna belajar ngebilagahan kabelah dituna mah ngebelajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemenna keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyaon teh da tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna maksudnya teh supaya terbiasa sabodo kumaha sia bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud salat nu biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah paneuh dititahan ku guruna ngaji we ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot si hebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan gitu kebelah dina terus sadar ganyana hasil masantren teh aja koskior kana pake ibadah leutik kana hudang sorangan sadar sorangan perbedaanana antara nu dididik diluruskeun ka Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia kajen hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arab hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima ieu mah ieu budak teh 10 calece lu teh lantaran lillah eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayan nya kadinya mah muriang geus kembal kula ngadoakeun we sekali deui kadinya muriang keneh aing mah basiat bae ka sia mun aing pepang aing pangmandiankeun nya tenang geus pokona mulai geus kawasiatan tanya ayeuna ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kapake nah ieu tah payustara